Sadar tersadar urang selaku umat Islam geus ngahina kana agamana sorangan. Cirina eta jalma nu ngahina kana agamana sorangan. Yeuh, ente hayang apa? Ente geus teu ngagugu kana parentahan Allah. Salat embung, ngaji hoream. Naon nu diparentah ku Allah, urang selalu ngabantah. Bahkan nyeun dalil sorangan. Nah eta lain ngahina ka Allah, lain ngahina kana agama sorangan. Ngahina. Walaupun cek Allah urang dek teu ibadah, dek teu nyieun amal hade salilana, bahkan cek Allah marugi Allah, ente nu rugi. Ente nu rugi. Sabab awal akhir finisna ente bakal balik ka Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cingeling.